Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Asal bisa itu tadi kabahas abdi wangsul ti kulon haji eueuh ngaji kieu teh di ditu mah kersana buya ge ngampar di handap di riung itulah batul ya apunten deh nya kasepuhan ya panitia nu salahna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulahu haqqa syukri wassalatu wassalamu ala khairi khulqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal ardu yarisuha ibadiyas sholihin. Inna fi hadza la balaghun liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratul kiram wal muhtaram, sepuh bini sepuh, para tokoh terkemuka, sadaya para alim ulama,
guru-guru simkuring tapi khusus kersana Bapak Ketua Majelis Ulama Desa Sidamuli. Oke, sesepuh masjid aya wartos kirang sehat sami hormatin simkuring, mudah-mudahan sing enak damang. Para tur pemerintahan setempat dikawit atasan dugi kabawahan tapi khusus kersana Bapak Kepala Desa simkuring dipihormat itu ke kantun Pak Haji gitu. Simkuring dipihormat para panitia PHBI para nontos berusaha biasa nyelenggarakeun ieu kegiatan sami hormatin simkuring, mudah-mudahan aranjeunna digolongkeun mujahid fisabilillah. Bapak Ibu muslimin wal muslimat sami kempel hempah sami hormatin simkuring. Ya Allah, mudah-mudahan wengi ieu Gusti ngalungsurkeun keberkahan ke urang sadaya. Puja puji disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci kalayan widi anjeunna kanyaah anjeunna pitulung anjeunna pituduh anjeunna. Wengi ieu urang dikersakeun ngariung kempel syariat aya kegiatan mauludan hakikat takdir ti Allah. Takdir nu ieu suang dianggo jembatan, dianggo ibadah ngadeuheus ka Allah, sakaligus dianggo tawasul nyuhunkeun ka Nu Maha Suci wasilah ku kagiatan ieu, sakaligus nyuhunkeun ku kaagungan Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang dipaparinan kakiatan nyekel iman Islam kacanak dugi ka akhirat. Rahmat salam kawilujengan Allah, mudah-mudahan siapa pawasna dihaturkeun didugikeun ka paduka agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge sholawat salam mugi adugi ka kulawargina ka para sahabatna tabiin wa tabiat muslimin muslimat dugi ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan dintenan kiamat manjing syafaatul uzma ti mantenna. Alhamdulillah Bapak Ibu simkuring wengi ieu tiasa deudeuheus dongkap sok sanaos dongkap narada lamat da ngahajak. Nembe teh mampir heula di mushola duh baretah ceuk bisa apa gitu haji mampir heula ngantosan jam 8 aya rehat hapuntenna dipayun nyangakeun silaturahmi secekapna kasadayana. Mudah-mudahan lewat silaturahmi dina kagiatan mulia ieu Allah ngalungsurkeun rahmat oge pangampura ka urang sadaya. Atuh salajengna hapunten ieu kagiatan teh da teu sakapalai malahan ngarubah jadwal ti desa. Bapak DKM ngahaja ngabujeng karorompok sababaraha dinten kapengker kahoyong nama dinten wengi rebok panu wengi anda ceking geus kapiheulahan ku batur kumahanya ngebaya ka pangarsa kumamun kemis mah ceking ayeuna mah kosong teh lah geus we cenah eta cirian da ieu cenah jelema mah bosen papanggih cenah ngobrol teh kitu tapi da aya mun mah cenah teu bosen ngobrolna teh kitu da bisa deh DKM teh ngobrol. Alhamdulillah tepang sareng sadayana bingah taya hinggana alhamdulillah. Duh bagja ngariung kempel di masjid sonten kene ieu Pak jam 8 can jam 12 acan jam 8 langkung sakedik ngan lamun nudutan teh asa kacida ya abdi kamari wangsul ti Banten apa dinten bisa silaturahmi ka Cidahu ka Abuya Muhtadi putrana Abuya Dimyati ngajak silaturahmi ngadongeng saeutik malam Sabtu cek tukang warung teh Pak suang ngaos yuk minggonan mah siap itu dan engke cenah ngaosna ge jam 12 nepi ka 2:30 ieu teh ngahulang teu nyalahan jeung jelema ngobrol teh upadi urang mah eueuh nu ngaji jam 12 teh kakarami miti jam 12 mun ceking mangga teu pan urang mah tukang hees
pan sare heula mekelan. Halo ai saya pangarsa buya mah pan rapih wiridna jam 12 teras naos ya Allah Gusti aku jam 12 nagen nepi ka jam 2 langkung setengah 3 ajengan sugan aya karesohan eta buya nagen naos mangkane kapan mah pake teh si dibayar luar biasa kita mah teh nu jarang otan munggo kan aya kita aya arahan ti memanding ka walu ka ditu we cenah ajengan silaturahmi ngalap berkah nabe ningalikeun we cenah tabarukan dan nyara kita mah cenah moal kabawa pan kita mah ge 12 jilid ning 15 jilid teu wau acan Allah ngaos nageuna luar biasa malah abdi goreng sangka rek aya kitu sing jelema jam 12 disasaruakeun jeung di pamarican abdi nyaose jam 12 kirang 10 menit geus teu kabagean diu mobil jeung motor lapang segitu legana pinuh kudu ngaraji Allahu Akbar ai degerowan ku wali mah kitu oh beda jeung ku ajenna teu di pangerahan teu di pangerahan ngaji oh pangerah di Banten mah oh ya Allah tapi suanten buya ka kuping ka mana-mana abdi ge aneh tuh ya Allah yang silaturahmi lain neangan kadugalan itu ya buat tinggal aja kan tas di Banten sang dikadek cenah ajaran goblok ceng ka aing ya, alhamdulillah ditepangkeun mudah-mudahan we Bu Yasin panjang yuswana malahan abdi lucu nama pan aya raina Abu yang Murtado Abu yang Muntako ti dieu teh aya arahan ti mamanding ka walu ti beuti ya musasirna mudah-mudahan sing tiasa tepang sareng Mbah Mun abdi teh sowan ka barudak tiasa nepangan Kang punten kumaha tara nampi tamuna engke 4:30 ning 4:30 pokona uwi subuh masuk barobo datos teu aya nu bobo buya di dieu mah ya Allah ya sadayana ge teu aya nu bobo Pak Haji wariri sadayana ari urang hees halo kitu ari kakasih saha halo bisi aya bapak nu tanya pil aku cenah teu peureum mata urang eta mah aranjeunna mah pepenak sareng magrib teh lebaran teu aya katunuh teh sama sakali mentak mun ibadah tunuh keneh can nyari eta mah gering keneh tahadus bini matung ieu sasarengan ibadah ya Allah ngebrehkeun rasa mahabbah iwati mahabbah ka junjunan nu ngempelkeun urang sadaya wengi ieu mudah-mudahan Gusti Nu Maha Suci nepangkeun ka anjeunna jaga di yaumul akhir kalian urang kenging syafaatul uzmati mantena amin ya rabbal alamin nggak suang ngaos kita mengadongeng heula Bapak Ibu wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat mukodimah namanya parantos didukikeun surat 21 ayat 107 walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri udah tertulis di kitab Zabur setelah ditulis di Lauhil Mahfuz tingali Al-Anbiya surat 21 ayat 107 bilih ambil 4 105 wa ma arsalnaka 107 annal ardo yarisuha ibadiyas solihun sebetulnya bumi ieu teh bener-bener dipasrahkeun ke nu saroleh bumi diciptakan kumaha kawasan teh jang nu saroleh nu aleueur mah lauk buruk milu mijah disadiakeun jang nu saroleh ti kawit Nabi Nuh alaihi diparing dituna Nabi Adam hanya Nabi Adam belum diangkat menjadi rasul karena beliau belum punya umat orang pertama yang diangkat menjadi rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi walaqad arsalna nuhan itu dasarnya ya. Jadi Nabi Adam bukan rasul tapi nabi kenapa bukan rasul belum punya umat can aya jelema gitu aya rasul pan diutus ka umatna nabi teh acan gaduh umat Nabi Adam bapak urang sadaya pertama rasul itu adalah Nabi Nuh malah biasa disebatkeun bapa nu kadua ning disebatkeun bapa nu kadua sabab sebelum Nabi Nuh ke belakang hanyut ya eret kabeh ku badai topan hancur kabeh jadi bugang
nu nyesa ngan 80 hiji nu aya dina parahu berikut Nabi Nuh janten urang teh turunan ti dinya saresna muka bumi dicawiskeun teh keur nu saroleh apalagi bumi Indonesia. Insya Allah di akhir lalakon jagat umat Islam bakal menguasai. Kita yakin umat Islam di suatu saat bakal aya dina kemenangan. Amin ya robbal. Mual waka kiamat salagi dunia can dicekel ku umat Islam. Bakal ngadeg ka meja hojo make hukum Islam. Ayeuna mah keur rame mah mun sinetron mah. Biang kerok keur meunang ayeuna teh. Nah, pokoknya nu almeur keur ngangsit aya keur ngangsit ieu keur mamacehna engke mun geus pijil Semar badrana ya jeung si Cepot. Ya, eta tah apal meureunnya lalakon pawayangan. Moal jam salapan di Jil Semar mah moal engke pandeuri. Biasana peran utama mah sangsarana sok lieu. Ngan akhirnya pasti bakal menang. Ngan dimana peran utama menang ulah atoh eta teh episode terakhir. Ya tutup lawang ti kotaka. Lamun dina sinetron tama. Allah. Bumi ieu teh dicawiskeun keur nu saroleh. Keur nu saroleh. Apalagi bumi Indonesia tercinta. Ya Allah Gusti. Negara subur makmur, umat Islam terbanyak sedunia adalah umat Islam Indonesia. Baturkeun mencrong ka urang teh sabenerna mah hayang hilang kekuatan geus berbagai cara mereka untuk menghancurkan Indonesia. Kamari ke belakang-belakang riweuh urusan asam. Lalu gitu. Nya perebut urusan asam. Nasabak lawi teh nya. Masalah Habib. Oh, rani wah, mentak cek buya teh aidaria, bahasana teh tidak betul. Kalau hayo merebutkan nasab lain, ngaraji, cina gitunya. Allahu Akbar. Isi orang skenario Syiah, skenario Yahudi, ngahajar rek ngadu dombakeun umat naon? Islam. Sabab nu dipikasieun di Indonesia adalah ngahijina umat kekuatan hanya hiji di Indonesia adalah kekuatan umat Islam. Awas jangan coba-coba. Seorang diusik umat Islam, awas bakal ngerepuk. Hai umat Islam kawas nyiruan. Nah, nyireun hiji awas, napuk pokoknya namanya. Hadirin sekalian simkuring dihormat, ya risuha ibadiyah sholihun. Dicawiskeun keur nu saroleh tuh tingali Nabi Nuh alaihi salam sok sarajan saliwat waktu harita orang-orang kafir nu menguasai boro-boro batur-batur saimah istri Nabi Nuh berikut anak boro-boro ngadukung karena perjuangan Nabi Nuh nu puguh mangagogoreng kakang jeung Nabi Nuh. Tapi di akhir perjuangan Nabi Nuh aya dina kemenangan tetep kekuasaan aya di Nabi Nuh di musoleh ngan perjalananana panjang luar biasa. Tingali Nabi Musa alaihi perjuangan ya Allah Gusti ya, sampaikan mabur heula ka Madian sabab diberi ku Firaun. Ai Firaun dah hiji jalma nu teu gableng kamanusiaan yang dipertahankan ku Firaun itu kekawasan ayo kekawasan ya. Mudah-mudahan ulah muncul tak Firaun gaya baru nauzubillahi min mudah-mudahan ulah muncul si eta mah nu dipertahankan kekuasaan bangsa bodoh rakyat sangsara terjadi urusan budak malodar terjadi urusan nu penting aing tetap jaya itu Firaun bisi aya pamimpin nu kitu eta incu Firaun goblok aing rudet ka cida si eta mah teu mikir nepi ka orok sa Mesir dipodaran ku kekejaman Firaun lain saeutik pagi 12.000 orok lalaki nu dibunuh ku si kehet Firaun gara-gara sieun pindah ke kawasan anak batur hayang menguasai jagat tingali junjungan agung kangjeng Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lewat memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi jadikanlah kita semua menjadikan rahmat ke sakuna alam tingali pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakon arsalna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
tingali junjunan agung timimiti bro lahir nepi ka maut saha nu jadi prioritas pemikiran utama ummati ya Allah Indonesia negara beunghar rakyat leutik marariku we duit teh muter teh di nu galede unggul pagi je di nu galede unggul urang leutik mah meuli beas 14.000 ya Allah tadi bisa abdi nya apa ku tadi bisa karunya cenah aya dagang beas si anu mah cenah aya 2 poe mah sirna teh setengah kilo mah aya di Sidang Muli mah setengah kilo teu kaduga meuli sakilo Indonesia ieu teh nya ai para pejabat meninggalkeun aing rudet ka cida mobil marewah fasilitas ngaranna rakyat di pasisian rek madang sangsara mobil aralus leres gitu rakyat ik meuli bias nepi ka keluarga genepan meuli bias setengah kilo pe geura bayangkeun ya Allah Indonesia ya, lain di Papua di Jawa Barat lain di Bandung di Ciamis lain di Ciamis di Pamarica rudet ka cida Allahu Akbar Gusti Agung ngomong we akan membela wong cilik goblok cilik nanahan aing rudet ke sida Gusti padahal leutik mah dalin hayang mobil moal kabeuli leres gitu begitu hayang mobil hayang babari barang akal meuli beas ulah naon ulah mahal buburuhaneun babari eta kahijina nama ya Allah, lain mah puyang mantak digoleh pakana selot ke pakulim selot aing nu heran mah eta karaja teh di negara sari di goblokna ya Gusti nitip biasakan hidup sedang jangan pura-pura kaya ripuh tinggal loba tingkah hayang ai di selek-selek ning kumaha di kelas masang judi online pancen bajengan lumayan si goblok lumayan cenah kapan masang 10.000 menang 2 juta ya dibere menang heulapan awas nitip eta ya selot disebutna judi online ni syukur kudu syukuran teu nyaho HP aki-aki ulah bubu masepan mending jempling gara-gara eta ribu Indonesia diberi paila yang teu acan naon-naon ku ya Gusti Agung mentak loba nu nekat nu bunuh diri pamajikan bari lain nyindiran aing ampun barageun kapan teu kabiayaan boga duit pake ngusep aduh Gusti Allah eta kamari abdi kabeh kula ka Bandung aya di eta ditu paha cenah neme pisan harangan samingon apa gitu kumaha di ngagantung karepna tangkal kopi pae bunuh diri eta aya deui kunaon selot cenah astagfirullahaladzim Gusti aduh eta zaman gitu hayang beunghar biar mimpi ya keun bae ngimpi ge nu penting naon beunghar eta zaman ieu ceuk aing pokoknya aing dagahar teh hayang jeung daging sapi jeung cobek hayam keun bae ngimpi ge eta jamaah ieu seperti kitu eta padahal ceuk aing mending kene jeung tempe oseng kangkung tapi beuntak daripada daging sapi ngimpi ceuk aing Allah biasalah hidup sederhana urit itu ya Allah Gusti maka jeritan warga Rempang doakeun mudah-mudahan sing tarabah ngeri abdi mah luar biasa ngabiraan wong cilik sadungan nama investor Cina nu bakal nguasaina manehna nu alus hajar maluting mah da moal bisa asup ka pabrik lagi paling nyingkir ka pinggiran nyeksrek di pasi siang geus pasti nu korban mah rakyat nah anak pengusaha kita urang mah da mangarti Allahu Akbar Gusti mudah-mudahan sing tarabah rajin aya polisi lain ngarangkul warga disemprot ku ya Allah gas air mata pe geura bayangkeun nya buriak warga padahal tempat kelahiran sorangan memeh merdeka eta geus dieusian pe geura bayangkeun ya Allah atas nama investor bari
Cina. Cina. Ya Allah Gusti maafun. Mudah-mudahan urang ditebihkeun kenging pangjaga pangriksa tinu makawasa. Para pamimpin mudah-mudahan dibukakeun pintu hatena. Da manehna teh jararan teh digarajih ku rakyat. Aya polisi teh jangan ngabelaan rakyat, lain yang nyiksa naon. Rakyatnya, aya tentara, nu rakyat tentara teh ulah sieun ku tentara. Nu rakyat. Nu rakyat. Bagian lagi ngabelaan rakyat. Tapi insya Allah kita optimis bahwa muka bumi iya di satu saat bakal dikuasai itu umat naon Islam. Pada iri Indonesia itu mayoritas umat Islam. Pokoknya umat Islam terbesar sedunia adalah Indonesia. Kekuatan umat Islam. Hadirin sareng musim kuring dipihormat. Yuk suang niru perilaku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Diri urang sadaya sing jadikeun rahmat keur sakumaha. Kenapa para ulama berhasil nyebarkeun agama? Kenapa para wali berhasil nyebarkeun agama? Naon sabab kunci kahijina rahmatal lil alamin. Belas kasih sama. Angot Kangjeng Sunan Gunung Jati. Ya. Amanat anjeunna mi HP fakir miskin. Eta amanat anjeunna. Mi HP fakir. Da ayeuna si fakir mah pahese. Dipaksa-paksa ge eueuh we duit teh. Ayeuna nasib jadi jalma leutik pada beda jeung sisit kantra. Da sisit kantra mah sakucap sakiceut teh jadi duit jeung jadi naon. Cager di ongko buka duit teh. Panaik sisit kadal mah rajin boga duit gering saimah-imah. Atuh we pake tatama. Ya Allah Gusti na saogeuna-geunanya. Ya, cing sing apik cenah boga milik ieu teh kurang apik rasaan mah. Anu eueuh we. Anggot teu boga setoraneun Bang Embok. Ini HP nya. Sok rada dikurangan eta panyakit tamaan. Ulah saurang 12 elot teh puyeng kumatu. Ya Allah sok anu 12 kurangan jadi 5, nu 5 jadi 3, nu 3 jadi hiji, nu geus hiji talak 3 sekalian. Ulah nginjem deui nginjem. Ongkoh tuh udah diasom-asom ka kubu. Teu sirikna dipaksa eta teh. Ya Allah, ai teu mayar mah ayo pulang anting ka imah. Tapi kan dur magrib can baralik teh si goblokna teh nagih. Aing rudet ka cida teh meunang ditas magrib, awas dicirian ceng ku aing. Eta menyalahi eta di luar jam kerja. Nah, pokoknya direkturna geus tarik ngobrol di Negara Sari. Mun aya petugas lewat magrib laporkeun, awas ku aing dicirian. Negara Sari mereka diamuk hari tadi paku. Udah tuh, ya Allah, nepi ka aya nu mesak bedog sagala. Udah meureun puyeng da pamajikanana nu nginjeumna. Salakina kan eueuh wae museup. Jadi teu nyaho kan. Ya Allah Gusti, moal aya di dieu mah. Da ya Allah tuntutan. Zaman asa beda-beda teuing ti baheula Gusti nu agung. Rajeun teu ka pasar pan COD unggal poe. Itu COD. Baheula mah teu nyawa COD euy. Ya Allah Gusti nu agung. Aya urang masa Pak Ajengan cenah tieuseun kumaha peak cenah ku online gitu. Aduh Gusti Allahu Akbar. Sekali dihukum itu Yahudi atau pinter itu politik Yahudi supaya hilang berkah. Maaf ulah dibiasakan lagu gitu teh lah meningkat pasar anggot gablek duit 50.000 lah jor-jor ke Alfamart lah minggu meuli santai warung tatangga we belian ulah tempo nganyuk ka tatangga ai tempo kontan ke Alfamart goblok itu betul atuh warung tatangga bangkrut atuh itu bulung tikar kumaha pada ngaranyuk tempo nganyuk mah ka tatangga. Allahu Akbar Gusti Allah. Eta ngahilangkeun sareha cepet saudara sama. Oh hijab kobulan dina online sok gara-gara deuleukeun. Oh udah nu nganterkeun mari nu ngajual eta mah. Ai nu nganterkeun barang nu ngajualin. Di mana hijab kobulna? Serenkeun we hungkul. Eta amit eta ilang syariat Islam. Gak ada hijab kobul. Serenkeun rukun jual beli teh kan 4.
Duit ayeuna mah berkah kumaha nih. Ya, hiji si penjual, kadua si katilu barang nu dinaon. Kudu aya barangan teh anu kaopat. Nah ijab naon? Itu rukun jual beli mun eueuh nu opat teu jadi jual belina. Mun teu jadi jual belina, sok sanajan batina jutaan, jangan mengharapkan ada berkahna. Cirikeun pae kosok peras kalingat banting tulang, ripuh we nu aya di teu mah eueuh. Eta hilang berkah. Geus kagiles deui wae nya euy. Allah. Hadirin sekalian syukuri hormat. Inna budala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasrati salat wal siyam. Sebetulnya wali-wali abdal, wali-wali kutub kasih Allah masuk surga lain ku pedah loba salatna, lain ku pedah seueur maca Qur'an. Tapi da nu kitu ge seueur deui. Ya Allah Gusti. Ningali nu sarone siang sarawo nya. Abdi nepangan soal ka sepuh haji. Aya kene sepuh Mama Ending Kawalu Cibeti Nusa Sirna aya hiji sepuh jadinya itu muridna Abu Yadim Yati Cidahu Banten Pandeglang masih kene jumeneng geus era manggihan kita puasa unggal poe saom hari urang udud ya Allah Gusti saom bunga dinten ya Allah saom bunga dinten terus ke mana-mana di masjid di Pak Imara kutu buku mukaan kita bunga dinten Gusti paingan Kang Haji Miftah Fauzi mun kadinya nya lamun ti ditu terek nepangan ajeuna ngempor ti lawang teu wantun ngadeg aya sepuh kita luar biasa wengina geus dijadikeun siang kitu aya nu saroleh yuk suang tingkatkeun ibadah sunatna muludan lain kakara atuh sakalian jumaahan sing rada gasik mah jam 8 ini jumaahan teh kawas di Mekah nya ngan waas mah di Sidamuli ini jam 8 di Pargacing sadina gitu di Pargacing sadina gitu nya abah kemana abah jumaahan bang abah teh eling teu kakara jam 8 bae jam 8 abah teh nyawa jam nyawa disangka teu campleng eta ya halo da urang mah teu biasa da tuman jumaahan jam 12 kurang sabaraha tuluy balik pangheulana padahal kan di jam 8 di jam 8 jam 10 Jumat teh ngahaja ka masjid teh rek didinya dugi teh langsung salat tahiyatul masjid sabaraha rakaat tahiyatul masjid osok aya nu opat nya sayana mah opat teh Pak nya lamun opat ulah dua salam sasalamkeun nu opat upami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tahiyatul masjid pan urang hayang niru anjeunna yuk saeutik-saeutik ulah beurang wae sakali Jumaah mah tuh tungtung nama jauh jauh henteu da pokna teh poe Jumaah ieu teh mah teu nyaba tungtung nama ka Jumaahan mah beurang deui Allah 4 rakaat kahiji upami Kanjeng Nabi pertama surat Al-An'am rakaat kadua Kahfi rakaat katilu Yasin rakaat kaopat Toha jadi seubeuh jangan sudah cenah lain badak udah mau bisa ngurutan aya solusina pamilina kitab Bidayatul Hidayah yang teu mampu maca surat Al-An'am piraku kudu nyekel Quran yang teu mampu maca Kahfi piraku udah teu katalar ada solusina geus maca surat Al-Ikhlas wae susuratanana tapi ulah hiji di mal ikhlas hiji deui sabaraha upami dina Bidayatul Hidayah sok baca Al-Ikhlas sarokaatna 50 ayo tadinya jadi 4 rakaat 200 awak kabur setengah 12 mal kabur tak ulah beurang teuy kalau jumaah mah make jubah ai ibit setengah 12 kudu rek di dalam jubahna lain di sorban nih selalu jumaah pakai parfum ini tuh jam 12 kurang sabaraha kajian teuing nu kampret tahun 70-an sarungna nu geus ngabesot malahan kancingna ge teu beneran liangna kajian itu kakasih saha ini teh jam 8 ka Mas tahiyatan masih 4 rakaat tiap rakaat maca Al-Ikhlas 50 tuluy maca sholawat menang 10.000 eta kakasih Allah sok sanajan kancingna teu beneran liangna urang mah kaya we diheulakeun aduh Gusti Allah suang teu aya dia pernah anyar karena jika nanti aku ya Allah Akbar
enjing malam naon gitu leuwih sari teh oh malam minggunya abdi teh naik bro teuing da hade geroan sabodo teh tanu malam minggu sabaraha hiji mah eta Allah eta malam minggu burangna dinu hajat Allah putingna ka dieu isuk-isuk teh ka Selasari teh keun bae teu nanyakeun ge Allahu Akbar. Rahmatan lil alamin. Kenapa berhasil? Aya rasa kasih sayang. Bisa hawati sudur. Kunci kahiji keberhasilan mereka adalah berehat. Wasalamati sudur, bersih hati. Anu katiruna warahmati li jami'il muslimin. Jikalau ada masyarakat yang maksiat, saha nu nangisna wali. Di mana aya warga nu salah, anjeunna nu nangisna ya Allah, hampura warga abdi. Lain kalau diomongkeun, sok mau diserekeun mah dina HP. Ih, ya Allah, Gusti Allah. Anjeunna nu nangis kitu ari kakasih Allah, warahmati li jami'il muslimin. Tingali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nembe bro lahir ke alam dunia langsung keteprek sujud ummati umatku iraha urang isuk-isuk doh warga dahar kitu encan lempeng namanya lempeng ya Gusti mudah-mudahan para pemimpin rada nyaring mah saja ya Allah Gusti ya pira-pira ditamplokeun ke mah pasti tangis deket kana pemilu ya pokoknya wah cair pokoknya dah hayang didarukung tapi nitik ajengan masih boga harga diri kayak nitik ulah sosoroyoan bade sowan gerah boga harga diri nyerakeun kajabal ajengan masih boga harga diri nitik tak nitik ulah sosoroyoan biasa sok deket keur butuh hungkul loloba nama pohok ka dituna nama pohok ka dituna nama abdi yang barudak diberping awas nya sing boga harga diri ulah rek ngadeukeutan nitip sing loba pangabutuh ge cicing nitip aduh gara-gara anggot eta aya isu-isu di bawah sana potong di babanyut kolot sing boga ka era eta peboje cenah itu jalan ke masjid hoyong ajengan ini itu tuh warga masyarakat biasa asa upisan harga diri upisan harga diri ayeuna rek usum lagi keun urang mah moal jadi ieu dewan geuna moal da teu nyalon nya bener kitu asa abdi santai aing mah teh ka mana-mana ieu sok sanajan diisukeun we ti anu goblok cing ka itu ame dihareupeun sing waras bisa ngapting sukses cing aing bisa mere naon di ka aing cing di kitu ke saya mah netral naon sababna netral pan warga teh ideologina beda-beda leres kitu lamun ajengan cicing di hiji parahu molotot nu teu saideologi mah keheuleng sing saduna kita ulama mah tujuan lagi ngaredam situasi supaya tetap kondusif cenah beda pilihan pan alus warna-warni pelangi indah bener gitu pelangi itu warna-warni punya pelangi man sarupa nya bener gitu indah nu penting kabeh tujuan rek ngabangun Indonesia ngabangun Indonesia abdi mah teh rek panati kemana sok jeung gitu kan masang baliho nya pegede-gede cing aing mah teu milu patung ieu sabodo teh hadirin saya sing kudu berhormat nya tingali Kangjeng Nabi sampaikan akhirat Kangjeng Nabi nya nepi ka teu aya satu orang pun anu sujud di payungan nu maha suci Muhammad geura cengkat salatu tok saur Allah geura cengkat ya Rabbi al asqiya'u min ummati Gusti umat abdi nasibna cilaka kodaan bantah hukmaka Gusti terus ngaluluskeun hukum Gusti maranehanna geus ngarasakeun siksaan ti Gusti pasapi nepi bere kasempatan abdi keur nulungan aranjeunna pantos dihukum ku Gusti kasempatan abdi bere kasempatan abdi hoyong nulungan umat abdi hoyong disalametkeun ku macet Allah geura sampeurkeun geura sampeurkeun ka neraka bawaan ku ajeun hanyatkeun Muhammad aduh ya Allah ngabelaan umat kita optimis lewat kegiatan ieu yakin
umat terbanyak insya Allah umat akhir zaman aya di Indonesia, mudah-mudahan amin. Indonesia tuh harum betul atau ya, siapa ulama besar nu harum di Mekah? Orang Indonesia. Terang Imam Nawawi itu orang Indonesia asli, orang Banten. Abdi teu sempat ya, pati laksana da ajeuna mah pan di makomkeun di mak lah ya, di Mekah. Susunan kitabna sampaikan 115 kitab. Berikut Safinah. Eta teh susunan Imam Nawawi. Nasoihul Ibad itu susunan Imam Nawawi. Lain urang Timur Tengah tapi urang Banten. Tak disebut lagi Banten mah taman ulama. Tak abdi apan sepuh kamari teh kabujeng ka Cidahu teh sepuh. Ya, kayak mah pan teu dugi beus. Ya, mobil ali ka Cidahu. Teu kapapai kamari teh. Mentak nekat ge hoyong silaturahmi kabuyan aya keneh. Babake cenah ai bulang nama rek dijemput. Naik kana travel, da mobil sorangan moes ka itu resikona teh. Naik kana travel jurusan Lampung karunya aya di mawana teh duaan dan urek ini tengah baredokeun sepanjang jalan aing dakwah eta mah patahan supir pajengan kudu kumaha tuh abdi kitu kumaha dia usaha teh tiba heula kieu ripuh cing teh gablog imah-imah acan kumaha tuh cing kedah kumaha tuh mantak kudu daek salat aing teh kitu ya sakalian ku aing di dakwah nya kudu daek salat sok ngaji saminggu sakali mah dideuleutkeun cing ku aing teu boga imah-imah acan. Nah, yang urut tah pameureun aing ge tara usaha bisa mere urut cik. Kudu kumaha tuh abdi cenah mangkal. Geus cik dibayar tol mah ku aing. Tungtungna teh babak belur 500.000 eta ka Banten. Ya, nu tadi narek 300 teh jadi 500 eta. Ya Allah, atuh kakara di Cisaga cenah teh bensinan bae ke aing di bensinan cik. Namun teh cenah ulah ngumat nambut cik ngaraga sih dibayar 400.000 kakara di Cisaga eta. Nepi ka Tangerang pan di Tangerang ka Serang teh perjalanan tebih luar biasa. Atuh Tangerang, Serang, Rangkas, Pandeglang. Tol Nawunggo 68.000. Nya, ti dia Cileunyi Tangerang teh 120.000. Geus 200.000 we kurang leuwih sabalik. Ngahuleng belo teh cenah tol mah dibayar ku aing. Penting tepikeun ceuk. Matak pajengan kira mulang moal adi dinya ceuk aing. Aing loba ulun. Pada iraha ting iraha mending kana Budiman ceuk aing. Budiman tuliti Serang kan jurusan Pangandaran 200.000 lah jemping. Karunyana ayah teh Allah ada taman ulama siapa Imam Nawawi Gusti Allah apa ilmu manfaat itu taman ulama tapi da peryogi diselusuri salerosna malan Banten ya Serang Cilongok Abuya Uci sanadna mah ka dieu jang ka Cibeunteur ka aya ka Cibeunteur banyak ya kadinya anger sumberna mah ti dieu di Banjar abdi silaturahmi sareng pun anak aya Ngaji Mod putrana ayah Banjar teh eta teh enteraganana sareng Mama Kudang Mama Sujai nu aya di Mitrawatik Makongan teras Mama Keresek eta nu tiluan saenteragan ya terakhir tabarukana teh ka Bangkalan riwayatna Kak Baholil di ditu tabarukanana ngan sabulan di ditu masantrenana teh nu tiluan eta saenteragan pejuang itu ulama Jawa Barat nu tiluan di ditu teh lain ngaji kan ngurus hayam ya gitu etanya ditah ngurus hayam gawa urus hayam ya itu urus domba lain ngaji balik di Ciduhan jadi ulama gede keudah Baholil lain ajengan emang di Ciduhan ku ulama jadi ajengan Allah ayo ulama nu baheula kitu eta mantak abdi ka pun anak kitu nya nu bungsu Pak cenah kesel di ditu wae ngaos teh hoyong ngali hayang naon teh hoyong gaduh logat aing mah teh hayang boga logat nya ilmu mah bisa ditransfer aing geus cenah abdi teu kaburu ngaji kalau ngurus aduk eta ngurus aduk teh ngaji eta teh ngaji aing mah resep keneh sia babalenongku aduk ceng daripada keteyer di sarung resep nya ngahir mat ka guru karos ku abdi ye nya abdi teh ye meureun ecek-ecek mah nya cacing cauna ieu teh ajengan bae nya disebutana teh nya ajengan dalam mau ditasik mau jadi ajengan paling jadi muadin ya Allah berkah doa guru ngaji nu bener-bener ayat 3 tahun mah geus 3 tahun kasawah we yo ngurus sawah kang haji teu apana naon batur mah sararungit ajengan urang pan kasawah bau monding
Allah akbar Gusti datang ke ngurus barudak lain ngajian ulah leutik urus anak kelas anu di ngaji nya sempat surat ya Kang teh hoyong tiasa ngalogat tapi sakecap isukan ge bisa ieu teu bisa kumaha ka sawah we bisa bodoh teuing Allah teu ngaji bener ya teu ngaji bener teu nanti lu tahu nu puguh ngaji sugan ngaji alfiah jang teu ngaji jual mah teu yo ngaji alfiah nepi ka mana dia doa guru isi orang nu palalinter keteyer betul ka sawah mana mau ka Ciamis meeting urang mau ka sawah ya Allah Gusti ieu teh jadi tukang ngaduk di Jakarta we nu pinter teh jadi tukang ngaduk jadi nu mahana mah doa saha doa guru nu mahana doa guru mentak kade bisa anu masantrenkeun budak di pasantren digawe kan itu punya ye ningkala digawe da ini sote ditang ngaji eta teh keur naon keur ngaji malahan kamari ka mamanding ngadongeng pisan nya aya hiji ulama nya ti mimiti asup nepi ka balik lain waktu nu sakedeung 15 tahun teu pernah ngaji sekali-kali aja urus doma ajengan aya geus 15 tahun digeroan ti lemurna piwarang mukim wawartos nya ka Abah piwarang mukim haji mukim kumaha ya sok teh ayekeun cenah letahna di Ciduhan gitu Allahu akbar datang ka ditu takol we cenah kohkor buru dua teh santri jadi ulama gede aya kitu nah ayeuna mah lain turutaneun boloho nu ayeuna mah bener wah anger we kudu ngapal mudah-mudahan nu mah santren sing tilu zaman heulanan nya sing barentaheun mah bisa aya nu mah santren di dieu sok bantuan bisi biayana kurang mampu sok sisihkeun kumaha caran we komo aya gerakan infak mah nya gerakan infak sok biayaan da aya wae masalahna teh aya nu sumanget inung bapana biayana siap budakna mabur balik nya aya nu budakna keyeng bekalana geus aya bantosan sok komo budak urang teu daekeun masantren peupeureuh budak urang teu daekeun masantren sok anu masantren biayaan nya jang bapak ibu nu gaduh urang kali di pasantren sok sanajan ibadahna saeutik ulah leutik hate teu kaburu tahajud katulungan mun budak keur masantren yakin mantap lamun hayang jadi ahli surga bari ibadah teu purun budak pasantren insyaallah dimaklum teu tahajud ge pan budak tahajud di pondok dalemnya pan di pondok mah tahajud ya jam 3 teh pan geus dikukurak anggot ti haur kuning nya ka jam 12 ngaji teh ya jam 3 teh geus ludang teu bisa we tararan dikeum di bareng bari nyekal kitab ge mun budak sida buri mah geus balik yang jadi ulama teh bukan pekerjaan mudah hadirin salih kuring dihormat tancenkeun rahmatan lil alamin kasih saja tinggali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyana ka mana-mana ummati bade pupus ummati mantak mejeuna umat sadayana geunyeuleng di mana-mana keur bae batur aya nu teureuseupeun ge maulan sabodo teuing urusan manehna tawis mahabbah bentuk penghormatan kepada baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dianggo tawasul Nabi Adam tawasuna ka Kanjeng Nabi ya ketika beliau lengser di surga ngajerit kanu maha kawasa Rabbana dzalamna anfusana anger tawasul ya Allah ku kaagungan Nabi Gusti nu ngaran Muhammad hampura Gusti dosa abdi itu Nabi Adam Nabi Muhammad nanti acan ayah terus dianggo tawasul ku Nabi Adam ya Allah ku kaagungan Nabi Gusti nu ngaran Muhammad nu tulisanana aya ngajajar di aras ku kaagungan anjeunna hampura Gusti dosa abdi eta tawasul bahasana ya saha nu caket ka nu maha suci wati Kanjeng Nabi lain nyuhunkeun ka Nabi nyuhunkeun ka saha ka Allah ku kaagungan Kanjeng Nabi mentak mun shalawatna ya Rabbi bir pemijarah ka para wali lain rek minta ka wali mentak abdi Allahumma inna nas'aluka Nabi sok mempuhanana abdi nyuhunkeun ka Gusti
wana tawassal ilai bahasana gitu kabarnya nyuwunkeun abdi ka Gusti jeung abdi tawasul ku kamuliaan wali-wali Gusti kitu bahasana. Ya Allah sampit imanana lain hayang beunghar darah teh lain hayang ditetepkeun iman Islam tuluy istiqomah ibadah aranjeunna hayang ceret ka urang sadayana hoyong tiasa niru ibadah aranjeunna eta intina jarah teh entek abdi teu lireun lain neangan ka beungharan lain salah alamat neangan ka beungharan man zaro aliman pakaan nama zaron tingali dina tangkiul taun barang siapa nu zarah ka ulama persis zarah ka kami cek Kanjeng Nabi ai pikobrihi saur Sayyidina Ali radhiyallahu an nya maksud zaro aliman teh ai pikobrihi zarah ka pakuburanana persis zarah ka kami kitu cek Kanjeng Nabi da aranjeunna kapan jaru meneng tingali Imam Nawawi udah beribu-ribu tahun malahan dulu udah 4 tahun mau dibongkar ya, berikut pakuburan Mbah Mun ya, kapan dosarna ge modal ya, ngahulang atuh teu naekeun hirup rajeun hirup potel eta huntuna ge panana ya jelema naon ai sek ditaluntik oh ini ulama besar dari Indonesia tungtungna di benteng ku pemerintahan Saudi Arabia itu kakasih Allah sing digali ajeun salirana masih utuh malahan pakuburanana ngarupakeun raudhatun min riyadil jannah patamanang sorga ya. Sok jarah ka para wali ya. Zarah ya. Ka Ibu Rama saminggu sanaon mah euy malebaran ge diteangan pakuburan indungna teu kapanggih ih amit-amit cibang bayi aya nu neangan makam teu kapanggih makam indungna teu kapanggih ih amit-amit cibang bayi kudu kan saminggu sakali ya jarah teh ya ka kuburan assalamualaikum ya ahla kubur kan baik disebut bid'ah kayak kubatur assalamualaikum ya ahla kubur itu kan bimbingan Rasul seperti itu ya. Sok bijina tibelah kaler ulah tibelah kidul tibelah kidul ulah tibelah kaler ya tibelah kidul tibelah kulon tibelah kaler karena sirahna teu sopan yang itu tibelah kidul tapi ai darah mah da sepuh di mana mah ranana udah jelema loba Gusti Allah sok loba keanehan darah ge malah dulu bahasa Kasunan Ampel abi membludakna jamaah pokoknya ini asup jalan raya macet deh pokoknya tadi di jalan raya ya aja di jalan raya ka makam palinginan 60 meter setengah jam kan kita nu 60 meter pinuhna jalma luar biasa abdi nyanak jamaah seueur beuti payun sepuh beuti payun ya Allah malahan aya nu Pak cenah Pak ajengan suang uwih dewe kitu nah ajak balik deh eta gangguan itu kitu sing yakin urang bade jarah insyaallah dugi yuk wayahna sabar atuh jam 12 geura setengah 12 keur papanas ya. Jamaah nu ti mana-mana bujang-bujang dugi ka makom wah ti dieu ti masjid geus ngararimpak dari ditu pinu yuk la haula Gusti tepangkeun abdi sareng kakasih abdi nya nemeng ngadeg terus rada caket ka pintu gerbang aya nu nyaur Ciamis ini Ciamis itu aya kelebihanana Ciamis ini langsung mayunan makom aya kituna eta nya mantak sing yakin di dieu nya sing yakin komo nu ini kamu kaula setengah aduh ayo suang umroh gitu ayo suang ka masjid tuh cenah nyeri cangkeng bareuh ke cangkeng na cirikeun sing lempeng dari ibadah lain rek hees ka ditu teh nya boro-boro di Mekah di dieu di sada muli setengah ulah jadi kalakuan nya mau suang pangaosan tuh ada kaduga gitu alah ini tapi cager ya Allah tepikeun abdi sing optimis ya sing optimis ulah setengah sabab ana inna dzanni abdi saur rumah suci kami kumasang ka jalma ya mun cager insyaallah cager bisi kana siban mudah-mudahan kuotang teh jumbo deui tiasa arangkat ka tanah suci daftar tunggu di mana aya nasib berangkat sing lempeng hatena ulah ningali syariat rek bisa gitu urang tawaf jelema sakitu loba ya Allah gampilkeun abdi bade teu geus titik la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ego teuing ulah ka aing pokona apa kemana-mana ge moal bisa balik sing saduna kita eta mah ego eta mah kitu mah nya
ego nu kitu mah nya ulah sombong nya henteu teh hari Allah gampirkeun abdi hoyong tiasa berjamaah ka Masjidil Haram dugikeun abdi insyaallah dugi nya kitu dina kasayang anggot teu parurun duh itu parurun kaduga kitu tahajud mani we mah teu purun hees teu hudang-hudang sok ibak janari Allahu Akbar ningali sepuh-sepuh terus teu barobo aing haji ningali masa kieu geus dibalikeun malam jadi siang siang jadi malam ari ibadah waridin narageun kakasieun mah suci Allah geus ararisin urang mah ibadah teh aya ningali nu saroleh kitu mah eueuhna naonan urang 4 rakaat nya asa pangsolehahna 4 rakaat tahajud anu 4 rakaat 10 menit batur mah 2 rakaat ge setengah jam terus nyobian eta 2 rakaat setengah jam oh nya setengah jam tambah laku nyam-nyaman nangtung tepung isi orang itu setengah jam kumaha deh rakaat pertama surat Kahfi murotal rakaat kedua Yasin nya setengah jam urang paling ge hees gitu. Hadirin sadaya kusin kuring di pihormat tek abdi jadi agenda jarak teh sanesna naon hoyong dilebetkeun isukan jaga di yaumal akhir hoyong ngiring sareng aran jeunanana anggot wasiat abah Lutfi ayeuna geus akhir zaman kan ulah jauh ti ulama sing remen jarah cenah kanu hirup kanu maot itu wasiat abah Lutfi pami di Jawa Tengah abah pami di Kulon Buya benteng paku jagat disebutnya sok ulah ieu mah rajeun ka ajengan rajeun ka kiai dipake curhat datang ti ka ajengan teh ngabudalkeun kabunek ulah bebejak kabunek ka ajengan mah ya Allah Gusti silatur rahmi hoyong didu keun hoyong musofa ieu mah ka ajengan wah sagala dibejak teh kumaha minatu nu kamari geus bubunteun kudu kumaha ya anu hiji itu budak cenah ayeuna ting di mana kabunek dibejakeun ka ajengan astagfirullahalazim nitip ulah dipake penampungan kabunek ajengan dianggo silakeun abi geus curiga ajengan curiga pokona mun aya nu mawa Ciherang kayu geus pasti ek curhat ka aing geus pasti geus baru sugan aya nu datang teh ngahajakeun diri bringkih teh mawa Ciherang pun lanjeuk namanya subuh pangarsa alhamdulillah cenah usahana teh kapenag yang hoyong karaosan Allah eta teh nu kitu teh Allah jadi nu datang teh nu barunak kungkul nu gering teh cager-cager geuning nu datang teh anakna nu datang teh kapan geus capek cenah pertama kalah beak duit we nu kukuh mah cager mah naon manawian cenah nyuhunkeun sapaatna jeung cek aing teh titah modar gitu. Suararu ya. Lahan anyar keneh keneh jeung mana? Da ieu mah keur pieun dengan dia. Ya. Aya naon teu neng aya naon? Leweh ka dieu teh. Geus kaciri-ciri aku loba duit leweh. Eta geus pasti keur pusingeun eta keur pujeungan kumaha dia. Abdi teh kitu salah kieu salah apa aja. Kitu kumaha? Nya mertua. Kitu mertua. Bingung kudu kumaha ge geulana. Kodon wae kabeh dibere boro-boro katarimakeun abdi mah geus teu kiat kumaha pokona abdi hoyong pondok biasa si abade pepegatan pepegatan eta lain muntaskeun masalah untung datangna ka aing cek ieu nya ari pepegatan lain muntaskeun masalah nambahan Mas muleun payu deui pala gede bukti meuning marana nepi ka modal wah esokan pembahasan kita ya Allah ya sing sabar gitu sing sabar pan si asukeun kene pan ngadeng lagi teh jeung eta itu mah tapi abdi teh kiat yang teh mah geus cing nginum heula cing nginum heula yang cerita ya kedah kumaha abdi ya babari sok daekeun kana dibere kersaeun geus ayeuna mah diagendakeun sabulan sakali ngamplopan kami toha amplopan geulageun hajeun nginjem kumaha we aku kana nya keur eueuh sasaha tuluy nyalungu dina lahunanana sing lila tuluy menta dihampura geurageunna nya kitu pan ulah pepegatan jig sing barageul sing sal baralik deui tah
neangan duitna gerak cecek gitu ha 100.000 cek yang sabulan nya kitu geragan sih kita kamar itu rasa serian panggil sih goblok kok gitu kok Pak Aceh kan cuma bagus sih mama itu kan lu mau hoyong ditalak sebelum pana jalma wanu sampurna pana ayam itu anu hayang dibere aya alhamdulillah bukan itu gitu teh alhamdulillah gitu ya Allah gampilkeun diri rezeki itu lewat dengan api gitu udah natenya jadi seri tuh ayah si Aang gitu nyawan sok mere buku mah puyang ya Allah Gusti aduh anggot lebaran mangahajakeun kami itu anu hayang dibere kitu dibawa ka pajajaran ditahmilan entong balik mah pilihan gua jam sabar aya dia halo jeung ngiring bingah nya duh ka anak itu urang tahun nu bakal datang tinggal bisa nguludan kieu naon tidak urang mengalap berkah oyong ka bagian sapaat Kang jeung pan bumi langit teh mah aya mun teu aya anjeunna di mana-mana geunyeuleuh nyambut kedatangan ya Rasulullah ya matak dina salat tepi ka assalamu alayka ayyuhan assalamualaikum kan kudu aya di hareupeun pek pikiran eta kalimat eta at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi wa barakatuh bae kira yakin aya kalimat eta jiga nu aya payunan Kanjeng Nabi yakin sing yakin setiap salam umatna pasti dugi ke Kanjeng Nabi mantap kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis mantap Nabi ka diteraskeun Allahumma sholli ala ya Allah pangdugikeun shalawat abdi ka junjungan ya Allah pangdugikeun salam abdi ka junjungan ya Nabi salam alaika biwir nu nepikeun naon hate shalawat biwir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hate mah ya Allah pangdugikeun shalawat abdi ka junjungan Gusti pangdugikeun ya anggot ku masa-masa ayeuna perbanyaklah shalawat malahan aya sepuh nu ngaijazahan sholawat luar biasa nu bakal nyapukeun sakabeh sholawat ti langit tepi ka bumi piak kalimat eta Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumil eta sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin ya Allah dugikeun sholawat rahmat ka Kanjeng Nabi dugikeun salam ka anjeunna ka kulawargana sholatul awalina wal akhir sholawat umat nu baheula sholawat umat nu paneuri sholawat nu aya di langit sholawat nu aya di bumi sadaya ya Allah pangdugikeun ka junjunan mantak saket sapke sabaraha triliun mah jumlahna eta sholawat eta indahna luar biasa kayak sugan bisa ayeuna di WA keun gampang Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumid pokona sadaya sholawat nepi ka poe kiamat ti mimiti jagat aya nepi ka poe kiamat ya Allah sadayana sholawat pangdugikeun ka Kanjeng Nabi luar biasa pan shalawat mah sakali tapi bilangan ana sabaraha triliun eta nu didugikeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi bagja luar biasa ya mudah-mudahan wasilah kembali urang janten wasilah lungsur keberkahan ke urang sadayana amin hadirin sadaya musim kuring dipihormat buktos tawis mahabbah ka anjeunna nggak suang sareng ngenal sholawat ka anjeunna mudah-mudahan ya Allah sholawat urang sadaya didugikeun ka anjeunna amin ya rabbal alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu kahilapkeun ya Allah. Mudah-mudahan sholawat urang sadaya didugikeun ka kersana almarhum Bapak Emu urang sadaya Bapak Karjojo. Mudah-mudahan aranjeunna kenging pangampura ti Nu Maha Suci ditempatkeun tina raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asma qarasul. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqa badru alaina faghtafat minhul buduru. Asyraqa badru alaina faghtafat minhul buduru mislahus nikmaro aina qatu ya wajahas sururi sallallahu. Ya Allah pangdugikeun pahala sholawat kajami nu ngadamel kasayan ngawakafkeun ieu tanah masjid. Mudah-mudahan aranjeunana kenging kabagjaan di alam barzah pintunan sholawat urang sadaya Allah pangdugikeun ka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta siru wa wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini Allahu ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkah sholawati Allah, para ajengan, para ustaz, para DKM, disepuhan ku Bapak MU Desa Sidamuli. Mudah-mudahan paranjang uswana, disarengan sareng sehatna, diberkahan rizkina, para pemimpin, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa. Ya Allah, mudah-mudahan aranjeunana sing sararehat lahir batina. Salamina aya di mendingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ngadangu kana pamaksadan, Allah ngadangu kana doa urang sadaya. Ku kaagungan Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang dilaler kaberkahan. Oke, ieu tanah teh wakaf itu. Wakaf. Aya kana nu wakafna? Aya. Aya. Alhamdulillah, mudah-mudahan janten wasilah berkah. Nitip tartibkeun mumpung aya pakuhu nya, nuhun-nuhun tos sertifikat ya, bilih kajantenan. Alhamdulillah nya aya di Landung ge masjid geus dieusian kudu diduitan ya. Eta nitip nya ayeuna kudu diduitan teu piraku pan masjid ek disodok piraku nya itu dibeli kumaha papatungan tapi alhamdulillah kabayar tak ulah dugi ka kitu nya, ulah dugi ka kitu nya. Mudah-mudahan upami masih kena jumeneng ya Allah, mudah-mudahan bisa rolikeun pala putrana bagja gaduh tempat di anu masjid bagja luar biasa ya. Insya Allah Allah janji 7 turunan bakal berkah. Sakitulah nu tiasa kadugikeun 10:30 kirang 10 menit. Oke, mudah-mudahan tiasa pedak deui wengi Ahad.